سيدنا محمد. Satungtung resep kana dunia, nah ieu moal diangkat jadi wali. Ieu keur kabladina. Makin cinta kana dunia, makin jauh jeung Gusti Allah. Cinta jasa kana dunia, jauh jasa jeung Gusti Allah. Datang ke resep jasa, teu nyaho nu halal nu haram. Ya, ieu bagus jauh lagi, jauh lagi. Datang kaku gara-gara cinta dunia, pangeranana ge nu asli Allah menciptakeun langit bumi katuteukeun lungguh hirupannyana. Anu nyaetkeun nyana endahan teu disembah, nyembah ka patung, nyembah ka batu. Nauzubillah min zalik. Lahum syarabun min hamimin wa azabun alim bima kanu yakfurun. Sebab kufur di alam dunia. Nah, siksa gitu ya. Mantap urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin. Urang mah iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal urang ngalaksanakeun perintahanana hayuh, urang lalaunan mantepkeun jauhan larangan-laranganana. Nu sok daek ngaji mah rada deres, tapi nu jauh ti pengajian. Usum Natalan milu ku hari Natalan. Usum tahun baruan milu tahun baruan. Lamun ngan sakadar nu Natalan jeung tahun baruan dan Kristen doang moal macet jalan. Nu ngamacetkeun jalan, anak-anak Ki Haji. Termasuk Ki Haji. Tanya lagi milu tahun baruan. Milu kitu Natalan. Masya Allah. Padahal mun urang nyaritakeun Natalan, eta teh ngan sakadar. Itu penyelewengan sama ngejeburkeun urang. Ti ditu Natal di mana tama ayana di zaman Paus sama. Perintah si Kangjeng Nabi Isa teu aya Natalan teh mengenang kelahiran Isa dititah. Jeung teu aya tabati dituna Natalan kudu dikitu-kitu andai kata endeuh mengenang kelahiran Isa Al-Masih teu kudu make rumbe-rumbe teu kudu. Jeung Natalanana teh moal jauh ti Islam pasti ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Isa, pasti tahlilan, pasti maca-maca Taurat atau Injil nu asli. Jan geus Injil nu asli mah kuari mah eta mah geus tahrif kabeh oge. Urang kuari katipu nyana Natalan milu rame, nyana tahun baruan urang milu macet, Jakarta macet, Puncak macet, Cianjur macet, Sukabumi macet. Ieu pan lamun Kristen doang mah moal macet. Berarti budayanya ieu geus merambah ka urang. Naudzubillah min zalik wa min zalik. Nah iyalah kudu dipikirkeun ku urang. Nu geus bebeja ka kula kuari nu geus bebeja ka kula ieu anu leungit pamajikanana nu geus 3 poe, nu leungit anakna nu saminggu, anu geus leungit pamajikanana ieu mah nu leungit anak mah geus loba jasa tamat, nu leungit pamajikanana ieu sekitar urang. Sekitar Balaraja, sekitar Cigaraksa, Cikupa, Pasar Kemis, kemudian kecamatan-kecamatan Tangerang Barat lah ieu nu geus leungit pamajikanana. Beneran lain lalagaan. Ndek ka mana ieu teh pasti untuk tahun baruan. Geus diboking nya meureun ku Korea ku bule. Ya Allah, kula lagi milu prihatin. Ditanya kula salakina, anu boga anak sabaraha, anu boga anak 2, anu boga anak 3, anu geus boga anak anu geus lila jeung rumah tangga ngan teu boga-boga anak. Laleungit coba ieu. Kira ge beres tahun baru uncul deui. Periksa coba papalangkakanana kula. Coba ngagedean tang teh coba. Masya Allah. Baheula ba urang ngadenge tahun baru, ngadenge Natalan teh di kota, kuari maka urang. Ieu kakara kos kieu anu keukeut. Tahun berikutnya. Sesuai jeung Kangjeng Nabi, mamin zamani illa banu sarrun. Beki goreng, beki cilaka. Urang mah kuari geus karolot masih kene bisa menikmati ayat-ayat. Wallahu a'lam kahareupna. Zaman anak jeung incu urang, masya Allah. Geus hararece lain lalagaan ieu mah. Zaman urang baheula keur leutik TV ngan saukur make aki. Aki geus eset teu bisa nonton TV. Kabelah dieuna geus make eta naon gara colokan. Kuari mah TV di bawa. Geus make 3G, geus make BlackBerry. Kuari geus aya sistem anyar deui. Wah, geus sagala rupa canggih kuari mah. Geus kadugalan. Kagorengan dibawa terus setiap saat ke kamar mandi, di jalan, di mobil dan lain sebagainya. Malopo ka Gusti Allah.
Ieu keur carita zaman urang aya keneh urang isuk pageto anak jeung incu urang mun eueuh kiai nu teger engke kumaha kiai geus balalangkrut kabeh kos kitu kabeh ku Gusti Allah geus dinonaktifkan Gusti Allah ya sarua kiai jeung lain kiai batur geridit nyana leuwih hebat geriditna batur jeung proposalna hiji nyana mah 5 berarti cinta dunia lalu ada sahan ngelempeng-lempeng dengan nasehatan anak incu urang coba naudzubillah min zalik wa min zalik. Sementara eta budaya-budaya Kristen, budaya-budaya Yahudi geus merajalela luar biasa. Isuk kageto pembangunan di perumahan luar biasa. Nu geus teh urang, deuleu Sumarekon, deuleu BSD, deuleu perumahan-perumahan gitu. Geus teu menyatu jeung agama, api lain imah ieu jeung imah ieu teu wau. Hirup geus masing-masing. Al-Qur'an ngan sakada jadi koleksi di luhur lamari doang dibaca teu pernah. Komo dilaksanakeunna. Nggak kumaha sekeliling urang ya perumahan lain ulah mun urang ningali motivasinya sangat bagus tapi kandas agama. Pemerintah geus teu bisa dipercaya ku urang, teu bisa dipercaya di bidang agama. Nah, depan aja pemerintah ge ancul-anculan kos gitu atuh. Pemerintah geus acak-acakan, mui geus acak-acakan. Kuari geus kanyahoan aya sababaraha perusahaan anu make barang haram mui make label halal haram halal geus sabaraha coba tapi kok teu dilaksanakeun di samping eta deui aya nu lain perusahaan-perusahaan gede perusahaan-perusahaan semacam perusahaan baso semacam perusahaan-perusahaan ukosara itu ieu teh aya campuran-campuran barang haram ketika didatangan mah kadinya nyana nyaritakeun halal padahal make barang-barang anu haram ieu teh geus lain lalagaan di urang teu kumaha juga kaharepna ieu ieu carita teori iwati urang mentayang ka Gusti Allah Gusti mudah-mudahan anak incu urang disalametkeun ku Gusti dibere engke nu mawa petunjukna kiai anu lurus kiai nu bener-bener nu ningalina Allah Subhanahu wa taala tanpa aya embel-embel nafsu jeung dunia amin ya rabbal alamin Gusti maha kawasa tapi lamun urang ningali sejarah gara Kangjeng Nabi istimewa zaman sahabat sangat istimewa zaman tabiin istimewa setelah tabiin geus mulai rapi 500 tahun Hijriah bangkit dari zaman Raden Patah tidinya teu kebel kurang bisa abad di hari tacan pernah bangkit dari datang ka kuari 1400 can bangkit dari kakarak endeu kamari lamun nyaho sejarah kamari tinggal salengkah hendeng ketika Saddam Hussein jeung Osama bin Laden berjuang tinggal salengkah deui runtuh Kristen jeung Yahudi tetapi Allah encan menghendaki bunuh Saddam bunuh itu Osama bin Laden kuari bangkit deui encan kamari teh lamun sangat mengamati perjalanan Osama bin Laden jeung Saddam Hussein dua manusia eta ngejungkel Kristen ngejungkel Yahudi di urang teh kurang lantaran informasi dari ditu teh dikaburkeun teu meunang urang mencintai itu teu meunang urang teh terus mengikuti teu meunang lantaran urang bertekuk lutut ke Amerika. Nah, kuari geus encan, kuari keur bujur rarame-na kuari teh. Urang mah teu paham ieu teh perseteruan antara Palestina jeung Israel teu paham, Syria teu paham, Mesir teu paham, nu paham teh ngan teu keur kikituan mah horeng dikirona mah keur main anu dahsyat luar biasa. Mentak geus, urang kuari mah ngadoa bae andai kata Gusti eta memperjuangkeun agama kitu bae. Nyuhunkeun dipuntayangan ku Gusti, nyuhunkeun dibere kakuatan ku Gusti. Ieu pikir lamun di jerona lain kenakalan agama maknya orok di berondong drat naon salahna maknya ibu-ibu di berondong drat naon salahna naon kasalahanana di Irak maknya atuh perang kos itu ded masyarakat kabeh itu agama lantaran boga sejarah moal kaluar ti 10 negara sejarah Islam dunia moal kaluar ti 10 begitu diamati teh 1 Syria nomor kedua Mesir, nomor ketiga Baghdad, Irak, nomor keempat Iran, nomor kelima Turki, nomor ke-6 Yordan, nomor ke-7 Yaman, nomor ke-8 itu Palestina, ke-9 Israel, terakhir Mekah dan Madinah, 10 negara. Piangan coba ditafsir hanya 10 negara. Orang cerita Kangjeng Nabi Adam di ditu
Carita Kangjeng Nabi Idris daerah ditu. Carita Kangjeng Nabi Nuh di ditu. Carita Kangjeng Nabi Ibrahim di ditu. Oh, kacaritakeun sugan aya hiji nabi lahir di Cangkareng aya lain nu kamari. Emang isin nggak ada nabi lahir di Cangkareng. Masya Allah. Ayo ngarana teh ya Allah, sepantas jasa. Tuh gini. Ingat ke emjat bisa anda emjat. Orang Kangjeng Nabi Muhammad mengenang jasa. Ya Habibi ya Muhammad nikmat. Emjat ya mengenang emjat. Coba nu eta. Ya Habibi ya tuginin. Aya beta emjat. Sakitu nama Masya Allah. Nah, mal keluar diri sejarah. Urang menyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim Syria berarti Syam. Urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Nuh Turki berarti. Urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Ayub Baghdad berarti. Urang nyaritakeun Kangjeng Nabi kitu Yunus Nenawi sarua Baghdad. Kuburan-kuburanna masih arayakeun aya kene nu mantak kuari lamun urang ka Baghdad moal mah 10 poe zarah aya beberapa nabi. Urang ka Syria aya sababaraha nabi, ka Turki ka ditu ka Yordan. Encan kuburan-kuburan para sahabat. Masya Allah moal kaluar di negara eta. Nyaritakeun urang berbagai tafsir, nyaritakeun Kangjeng Nabi Nuh eta caah di mana, gunung Judina di mana. Geus araraya kabeh di negara itu kabeh turun. Urang mah kadi zaman hari teh encan aya. Encan aya Cikupa, encan aya. Encan aya Pasir Gadung, encan aya. Lah anyar ta mangkos kitu. Tetapi lamun kurang diamati Indonesia nu anyar. Tahun 500 kakarak bedah Indonesia zaman Wali Sanga tapi kuari termasuk negara terbesar Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyalah pohara Indonesia teh pohara Islam na pang loba-lobaan. Cuman kuari mengukur kualitas Masya Allah. Yang tetep baik orang memuntah yang jaya baheula pejuangna para wali Allah janyana mah pan teu maot. Sementara begitu Muhammadiyah ngaharamkeun ziarah bangkit bangsa Indonesia ka orok-orok hayang darah. Menang saha eta mun lain menang Allah moal bisa. Wah beh zarara, penting mah zarah beh. Salah gitu. Timbal pagede-gede oh kan. Ya Allah ya Rabbi leilah lalakon dakwahna Kangjeng Nabi make metode anu rapih langsung ti Gusti Allah ketika itu teu beres ini kegetis datang deui rapihan manusia sangkan ulah ka neraka gitulah konsep dakwah teh bebener jelema teh tuduhkeun jalan anu lurus ieu menang ieu henteu bejakeun ieu wajib ieu sunat bejakeun ieu makruh ieu mubah bejakeun ulah eureun-eureun tanpa aya embel-embel muatan selain daripada dakwah. Mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat pemerintah urang mudah-mudahan dibere teger dibere lurus jeung adil para kiai ge mudah-mudahan dibere kararuat ku Gusti Allah sehingga bumi pertiwi Indonesia makmur kuat agamana kuat negara jeung bangsana sehingga urang kabehaen ada dina ridho Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.